kudu diselidiki ya mah, diselidiki perlu ya mah. Gelis bener mangkora kene aduh. Rana anyar pasti tah. Anu ratu Pak RT, dinten Sabtu abi dongkap di kadinya Pak RT. Nuhun atuh Neng, kontrakan mah ku abdi disayogikeun dinten Sabtu. Nuhun atuh Pak. Tolong ya Neng. Iya Pak. Sawewe teh, baru langsung aling. Anyar di wae di meja-meja atuh aya meureun ah. Lain sasaha eta mah nonean kontrakan, jadi kontrakan. Sabtu ka dieu deui. Sabtu buah rana nya. Oh, Sa meureun yang urang promosikeun asa kabeh teh. terido. Asa kaharti moal. Kaharti gampang sok aya sawah 2 kotak kejang Pak RT pokona mah. Terido ah lamun eueuh naonan teu kaharti mah. Geus ah urang. Wah, eta teh asli eta teh. Asli pokona mah dijamin. Heeh, tapi urang rek minta tulung. Kenteng, Bang benerkeun kenteng. Kenteng di mana? Teu urang rek ka desa, dititah ku RW wayahna. Oh, siap lah. RT mah bare ka desa. Ka desa. Nya sok bae Dititah ka ku RW. kenteng mah ku abdi orang ngamekeun. Nya sok. Ku abdi nya. Kalian harus bisa berhitung. Nah, kamu bener atuh. Sok, tapi gak salah. Hitung. Harus bisa berhitung. Mulai dari kamu. 1, 2, 5. Wah, nah. Awaknya badak. Hitung tuh bisa. Enggak. 2 mah berarti 3. Tilu. No, udah nih, hitung. 1, 2, Tilu. 4, 5. Iya, mantap. Oke. Tangan yang tegak, lurus. Kita berlatih untuk silat saat ini. Siap. Urutan. 1, 2, 3, 4. lain ngitung kehe turutan surang tadi gerakanna hiji 2 tiruna ayo ku jadi jawara tadi bisa sok siap hiji aduh siap. Nah gitu sok dengan kayu hiji Hiji. tangkis 2 Dua. tonjol Aing mah tangga ka bener. Nah, kali bisniseun. Enaon? Kan ieu bisnis. Aya naon? Bisniseun. Aya naon heula? Aing geus si RT dititah ngomekeun kenteng pan luhut tapi jadi urang dipungu ayeuna dirinya dipungu ku urang. Ayo, ayo tulukan urang. Aing tuh minta buruh heuh. Siap, pokon mah dijamin. Siap. Bolong aja Allah. Heeh, hela. Alah. Tolong aja itu. Ya tata. Wah, mantap bohai oh. Bohai anya. Gening. Gening. Sok buru ieu cangkeu buru. Hampura. Sok buru. Sok turun. Aduh. Acan. Kabar udah tanya. Barudak kakak kamu teruskan mana teh teruskan bos apa ya teruskan terus
Turun ke handap atuh. Terus, hitung. Hitung. Terus hitung. Wow. Ah, tahu. Neng. Neng gimana? Balik ke mana? Itu dari yang kontrakan. Iya, gampang ya. Katanya ama atuh. Ini teh di manten atuh. Itu balik kawe. Coba ngela atuh. Roy. Ih, nama yang bagus. Ih, tulis yang Ada terkasa neng atuh. Rana, itu Rana. kok aku kan didinya. Randa, oi. Aduh, cukup majikan hiji. Aduh, Mi. Aduh, Mi. Aduh, ampun Mi. Ampun Mi, aduh. Ari eta teh Rana teh urang mana sebenarnya? Teuing teh nyaho teh urang mana? Atuh lain tanyakeun urang mana Rana eta teh. Teuing teh urang mana? Urang selidiki kana sararea. Sok tanyakeun dira urang mana Rana eta teh nya. Daha ngaranna atuh eta teh. Beranas bulit udah selesai. Tahu dari mana? Sama udah teh. Kehead deh. Tungguan teh. Tuh, geningan. Moro adik atuh. Nah, iya sekarang aja. Betul. Mantap. Mana? Iya, mantap. Di warung mana yuk? Di tuh, ada dari Indo. Iya, mantap. Mana? Tapi Naon yuk? Gede yuk. Hah? Bawa ke mana? Yuk. Oh, gimana? Ayo lagi ada kumat, guru tegas satu. Bener pisan. Oh no. Ama bager neng atuh soleh atuh ama jadi jajan baso bager neng ama atuh ama terus ama neng Minta drama kan? ente neng swear sumpah ente ama atuh demi neng mah ama moal gitu neng tuantun ya Biasa. nya atuh neng lagi persanten neng punten pisan teu nya ieu atuh Neng kieu neng. Ari hayang payu ka awewe mah kudu diurus awak teh tah. Kieu yeuh. Ameh Kudu diurus awak teh. maconya. Siga urang pamajikan geulis atuh katingali meureun nya. Urang mah ngabayangkeun eta euy. Sakitu jangkung awit. Rana teh anu kasih RT. Oh, tenang. Pan aya RW, aya si RT atuh. Bener mantap eta Rana. Urus tah awak teh tah, urus. Wah, eta Rana aduh. Api. Jolang berhenti ngamandian budak kemana? Ih, di bawah nate dipakai ngamandian budak. Rada menarik ya, bere kemang, tah kiri kanan. Tah di dewe saware kok. Nya. Hayu hatur nuhun sok timpet tareh payu. Sok. Ah, ieu Rana sugane beunang aduh. Baheno Rana euy. Alah, kabogo. Aduh, gening eta jolang tadi dipakai ku si boneng ya. Naon mah eta teh deui jong mati budak sampai. Ieu jolang budak dipakai ku budak karena naon ya. Rene ngaran. Pisan. Naonan, mana itu? Ieu deui kan sarua deui. Ekor. Umi kok menikah caroge teh niki Umi. Ekor sia, carita.
pantasan ke urang Urang mana sih? teh cenah mah urang kota. Pantasan atuh. Apa-apa aya randa di dieu. Katingalun zaman atuh di dinya mah. Laki kuring tara balik-balik kadang subuh. Ya mah komo tara balik pisan teh ka mana? Lain cangcang boga sarokit teh. Aku di demo ieu mah ke Pak RT. Ilaha illallah RT mah susul geura. Tanya Ayo urang susul ayeuna. Nah, atuh. Yuk. Ayo. Saya sedangkan kieu. RT teh lah, banyak rana sugan we aya rana teh lah. Aing mah banyakeun RT. Kurang kumaha aing mah hade kieu. Ka RT teh ieu sugan aya rana teh Aing ka RT aing kurang kumaha geus kasep kieu tuh. Mau mohek atuh mohek tuh. Tuh, mohek ih. Gagah lah. Ayo, urang ka RW da RT nama. Susul sirana. Ayo, kuku. Aya RW ka RW. Orang diam dulu. Ayo urang demo. Uruskeun ya kumaha rana ieu ngaganggu salaki. Salaki nepi ka balik-balik subuh. Lain panguruskeun ieu mah ado sarwana. RT na teangan. Ku RW na ge hayang meureunannya ka eta rana teh. Hayang teu meureun geulis Pantesan geuningan sarwana kaya kitu mah. Teangan da itu diteun si Boneng meureun rana ge da geulis. Urus teh lain urus. Cing atuh paneangkeun. Oke urang teang Teang heula. haji keranana. Hayu, ayo busuk. Hayu, RW. Hayu. Ada mah dah hararese bukan cing we sia. Ada menikah nih gitu. Hararese jika keong pisan nah. Mana si Boneng teh? Boneng teh. Boneng keluar sia. Boneng. Mana si Boneng teh? Urus ya Boneng keluar. Sanaki urang balik iya. Mamawa. Mamawa. Derek ini KRT Oh, RT oke. Matakna tuh mawa RW aing tadi. Sarwana sia. Lain aduh. itu masih godeng. Mana begitu? Benar ibu apa benar? Kudu ngarah gancang, ngarah beres. Kudunya ibu-ibu. Urus itu dia. Ayo, dia ke bawah awe. Jangan takut bebek ada. Awe mana nanti. Ayah naon. Aduh. Tah eta geuning awewe. Iya, ranana iya. Sok jelaskeun. Jelaskeun. Tapi abi teh ka dieu teh bade milarian kontrakan. Kalau tante abi anu nuju di jalan, bade ngontrak di dieu. Jelas ibu-ibunya. Teu baleng si RT omong jang aing cenah eta awe teh dudukeun kasih godeng aing mah. Tuh, tante abi datang. Mana? Cai keburu ngagolak. Oh, cocok yang mana? Eta yang mana mah cocok.
Bos, ya bos dengan sekieu bos. Kayak hukum. Maksudna naon ieu teh? Iya, ku si bos di titah malaknya bos. Bener eta teh? Aduh. Tukang marak, ya teh meureunya Aduh, ampun balu. Baru dah keuleut Pelagu, aduh. Oh no. Berarti itu nggak bisa dibohongan, berarti bener sok malak. Aduh, henteu, ieu mah sodako budak ka dieu sekali mah. Pihakku. Aduh, nya sodakonya. Ampun, nya neng, aduh. Jadi pindah berarti tukang malak. Ampun, aduh. Sudi jadi kebobogohan oke. Aduh, Tukang marak, ya tukang marak. Tanggung dosa apa? Dan jangan lupa selanjutnya yang akan film baru-baru lagi jangan lupa ditonton dan di like di support.